Anjir, itu si Bob keur naon euy? Ah, ku aing disampeurkeun si Bob ah. Anjir, euy, keur naon si Bob euy? Eta kacirina keur naon ieu? Heueuh, keur diuk dina motor lain. Tah geuning apa? Pertanyaan itu kudu ditanyakeun sabenerna mah. Heueuh nama atuh ga ieu Bob. Hade gorengnya ku bahasa Bob. Heueuh bener dinya mah teu salah. Ngan aya perihal naon datang ka urang. Maneh mah Bob, ditanya sakitu wae maneh muni emosi. Maneh teh puasa apa henteu? Nya puasa atuh udah bulanna. Ari maneh, yeuh Bob, heueuh atuh ayeuna mah bulan puasa Bob. Yeuh maksud urang teh maneh teh ibadah puasa henteu? Puasa atuh bos. Apaan wajib nu kitu-kitu wae ditanyakeun. Si Bob mah, yeuh Bob, apaan kudu ngelingan Bob si sama muslimah Bob. Nah, di dinya mah ujug-ujug ngelingan urang, apaan urang mah keur puasa. Geus Bob lah, di dinya mah selalu benar. Yeuh urang teh keur puasa bisi batal. Lain masalah